Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, alhamdulillah dina dangat ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring mangga urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda dina judul dongeng sareupna di Pajajaran. Dina dinten ayeuna ieu dongeng sareupna di Pajajaran teh majeng kana seri anu ka-77. Ka para wargi mitra kaum dangu anu mikalandep kana dongeng Sunda mangga tiasa di-subscribe wae dina channel anu parantos disayogikeun. Sakumaha anu kabandungan ku urang sadayana dina seri anu sateu acana hanca urang teh dugi ka nyarioskeun masih di Pakuan Pajajaran teh nya. Harita ginggi nuju ningali aleutan teh nya anu bade ka acara kura bakti. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bandungan ku sadayana. Kumaha lajengna ieu carita sareupna di Pajajaran teh. Mangga wilujeng ngadangukeun. Ginggi mah nyaksian barisan pangagung Pakuan anu tarumpak kuda teh rada nyalingker tukang ngentang badag. Tina sakitu barisan pangagung sawareh Ginggi apal sabab remen tepung dina pasamuan sawareh deui teuing saha. Ceuk sawatara patih memang dina pesta kuara bakti saban kepala daerah diondang. Ki Sunda Sembawa oge ka asup pajabat daerah anu diondang. Ngan anu Ginggi rada salembang teh naha ari Ki Yogas Citra eueuh dina eta jajaran. Manehna salempang ku ayana kajadian Raden Purbajaya eudeup maihan raja. Jadi nimbulkeun kasulitan pikeun Ki Yogas Citra. Sabab kapan Raden Purbajaya teh cicingna di Puri Yogas Citra sapopoena jadi pembantu satia Ki Yogas Citra. Moal mah Ki Yogas Citra sakulawarga dicangkalak sabab dianggap kabaud kana rencana Rajapati nu dipilampah ku Raden Purbajaya kitu. Ceuk pikir Ginggi. Boa Ki Yogas Citra oge dipatalikeun jeung aing anu geus balaka ngaku muridna Ki Darma. Omong Ginggi deui dina jero hatena. Rombongan pangagung teh kabehanana muru sisi talaga. Ginggi pundah-pindah sasalingkeran sabab tetep hayang ngawaskeun gerakan Ki Sunda Sembawa. Kejadian di Paseban mangkukna pasti geus dipikanyaho ku Ki Banaspati. Ginggi teu nyaho kumaha pangajian Ki Banaspati ayeuna ka dirina. Bisa jadi cenah Ki Banaspati ayeuna geus teu percaya ka manehna sabab Ginggi dianggap gagal maihan raja. Sok padahal lolongkrang geus aya, kumaha teu rek kitu Ginggi geus nyekelan punduk Prabu Ratu Sakti. Lain geprak di kaniaya tapi kalah dipake tameng pikeun ngancam-ngancam para prajurit anu rek narajang ka dirina. Padahal Ki Banaspati geus yakin sabada Ginggi maihan raja bakal babari ngabelesat kakaburan ti eta tempat. Pasti Ki Banaspati geus nyangka yen Ginggi nolak parentah maihan raja. Tapi di mana ayeuna Ki Banaspati? Ginggi ngawaskeun ka ditu ka dieu tapi teu manggihan gerakan Ki Banaspati. Hati Ginggi rada teu jongjon sabab teu manggihan Ki Banaspati. Tina sakitu jalma anu niat baruntak ukur Ki Banaspati anu boga elmu luhur. Sababaraha kali adu jontor jeung manehna sanajan teu kungsi eleh. Tapi Ginggi ge can pernah menang. Bisa jadi kusabab boh manehna. Boh Ki Banaspati henteu ngaluarkeun elmu anu sagemlengna.
Lamun mangalaman tarung sifatna ukur-ngukur pangabisa masing-masing apa acan tepi kadek rebutan nyawa begalan pati ngan masing can kungsi eleh ku Ki Banaspati ginggi tetep can jongjon sabab tepi kadanget ieu teh manggihan teu manggihan Ki Banaspati kumaha lamun ujug-ujug ngabongohan ngepuk raja kitu cek pikir ginggi lain hariwang ku nyawa raja ngan ginggi embung raja tepi kapaeh raja teh anu boga komando kawijakan kumaha kacauna lamun raja palastra sacara ngadadak bisa bae loba anu hayang jaradi raja lamun raja palastra tapi nya saha atuh anu cocok jadi raja pan kabeh oge ukur hayang cantang tu lamun manehna anu jadi raja bakal leuwih alus batan raja anu digantikeunana ginggi mireungeuh deui ka Ki Sunda Sembawa di sakurelingeun dirina loba papatih anu boga kasatiaan ka raja nu dipiksa lempang mah tetep Ki Banaspati cek pikirna ginggi yakin lamun Ki Sunda Sembawa nyieun polah anu ngabahayakeun raja ku para patih anu satia tur anu katara jumlahna loba pasti bakal bisa diungkulan kusabab mikirna kitu ginggi maleuwih milih ngoleset we tidinya sabab keukeuh hayang neangan di mana Ki Banaspati ayana ginggi harita teh lempang lalaunan ninggalkeun eta tempat ginggi milih jalan muteran patamanan jeung leuweung anu ting jarumpluk pikeun anjog ka talaga memang jalma anu sakirana niat julig bakal ngaliwatan leuweung leutik heula ginggi muru ka palebah dinya ngan bae samemeh anjog ka tempat anu dituju ginggi pas andog jeung sabubuhan jalma pakaianana mah biasa-biasa nya jiga patani atawa pahuma we ngan anu ginggi kudu hati-hati teh mireungeuh gerakan para patani bangun anu harampang pisan lain lempang biasa tapi ajeleng-ajelengan saban nincak kana tonjolan batu teh dina sarung disolendangkeun ka panggih mucunghul hulu bedog pikeun ngirit waktu ginggi teu loba tatanya saha maranehna tapi langsung ngablesat hareup teh ka hareup jarelat jeleng bak habak bak bik bu ulas-ulas jalma harita keneh ting jarongkeng teu inget di bumi alam ngan bae teu lila antarana ting buru duel patani anu jumlahna beuki loba ayeuna mah kabehanana teu asa-asa ngalugas bedogna nya ngalugas bedogna masing-masing kabeh ada teh narajang ka ginggi babarengan ayeuna mah ginggi kudu ati-ati ngayonanana lamun tadi sageprakan manehna bisa meruhkeun welasan jalma eta mah kusabab jalma-jalma anu tadi teu nyangkaeun yen ginggi eudeuh teu puguh ngahampolan punduk maranehna ari anu kadua ieu mah kabehanana geus sadar yen ginggi teh musuh anu lain jore-jore jigana antara maranehna jeung ginggi boga maksud anu sarua yen hayang meruhkeun lawan dina waktu anu singget sabab sararea oge ukur baroga waktu anu samporet balad patani hayang geuwat ngarengsekeun maihan ginggi sabab lamun telat engke ngajorag ka sisi talaga oge bakal telat sabalikna jeung ginggi lamun manehna telat ngalumpuhkeun anu ieu sieun kaburu joal balad-balad anu jumlahna jauh leuwih loba
Sabenerna Ginggi maloba tabungan jurus anu sakali geprakan bisa maihan jalma. Ngan manehna mah apanan kaasup jalma anu tara tegaan. Ceuk manehna ulah wani-wani maihan jalma. Lamun sakirana teu sanggup ngahirupkeun jalma paeh mah. Lamun aya jalma jahat, nu jahat mah uteukna lain awakna. Nya nu jahat mah uteukna lain awakna. Jadi anu kudu diwarah mah jalan pikiranana. Lain dipateuhan awakna komo tapi kakudu dipaehan. Kitu sababna Ginggi salila nyunyuhun pangabisa elmu jogol can sakali oge maihan jalma. Lamun mah aya anu jogol jeung manehna tepikeun ka paehnya paehna balukar polah sorangan. Jiga palastrana Raden Suji Angkara basa di papanggungan Pulau Gelis parakan baranang siang. Raden Suji Angkara nyuruntul edek maihan Ginggi, awak Ginggi ngagiwar ka sisi. Balukarna kapan Raden Suji Angkara ti jongjolong tepikeun ka murag ngagorobas ka handap. Ari di handap geus dipapag ku puluhan congo tumbak jeung gobang ratus-ratus prajurit Papua. Palastrana Raden Suji Angkara lain ku leungeun Ginggi ngan lamun mah Ginggi reukeukeun disalahkeun. Nah atuh bisa dijorag ku Raden Suji, manehna kalah basa dijorag ku Raden Suji manehna kalah nyingcet ka sisi. Tah ayeuna ge kitu Ginggi embung maihan sabubuhan balad ti sagala herang. Da jalma-jalma ieu mah ukur taat kana parentah teu nyaho dihitut bau naon sababna kudu ngajorag ka dayeuh pakuan teh. Kamungkinan daekna dibawa ka dieu oge dumeh dicombo diolo-olo yen lamun ke Sunda Sembawa sukses jadi raja di Pajajaran. Anu geus baroga jasa mantuan perjuangan bakal diupah badag ukur kitu jiga nama. Ngan bae pertempuran jadi ngayayai teu bisa gancang. Lamun kabeh sina paeh ku sageprakan oge kabeh bakal paeh. Malah anu hese mah hayang meruhkeun maranehna bari ulah kojor. Ginggi keur dikepung ku jalma anu jumlahna teu kaitung nyao aya sabaraha ratus. Ku Ginggi keur diulinkeun di arah bareak tanagana. Tina panalingaan Ginggi kabehanana oge jalma-jalma bedas ngan hanjakal bodoh. Maranehna ngobral tanaga dibeakeun sarintakan. Atawa meureun lain bodoh ieu mah ku hayang nagancang maihan Ginggi we. Jadi narajang ka Ginggi teh tanpa hitungan. Gerakanana kasar ngagunakeun tanagana sagemlengna. Tepikeun kasaban aya anu ngaheumbatkeun bedog satakerna ku Ginggi dicingcetkeun. Awak anu cikeneh nyerang teh nyolontod ti kusruk. Tari geus kitu mah babari pisan ditejeh iga burungna moal kojor. Ngan balukar kanyeri anu pohara moal bisa udang deui kajaba gogorentelan nubruk suku baturna. Atuh anu katubruk teh ting gedebut lalabuh aya anu ti kusruk hartekan lombang anu jero sagala rupa. Montong kapancing ku si budak bodoh eta euy. Awet-awet tanaga sabab tujuan urang lain rek modaran si belegug. Cek salah saurang ti antara maranehna jigana nu ieu mah luluguna da ngomong rarada bener. Ngan hanjakal pangwadina geus rada telat sabab balad-baladna anu paeh poso hayang nganiaya Ginggi geus kabireungeuh ngap-ngapan. Bakatku kesel jeung capek teu bisa ngakalakeun Ginggi. Malah ari geus katempo loyo mah atuh awak Ginggi teh babelesatan ka ditu ka dieu. Ku
ku cepet-cepetna ampir teu kabireungeuh kajaba ukur kokolebatan ngawangun cahaya. Nyaho-nyaho sabubuhan balad sagara herang geus gempar patulayah. Teu tapi kapaeh mah cukup ngajehjer teu areling we sabab dipeupeuh mamarasna. Anu jadi luluguna ngabecir lumpat ngan leungeun ginggih teh ngarawel pangpung keluar dibaledogkeun pas ngabetrik pisan kana pundukna manehna nenggel golepak labuh hade teh hudang deui. Ginggi mah geus ngabelesat lumpatna bari siga aya nu di teangan. Tangtu anu di teanganna teh nyaeta balad ti sagara herang anu pasti kakuatanana disebar dibacacarkeun di tempat-tempat anu sakinana henteu katara ku batur. Ginggi ngarasa mustahil bisa manggihan kabehanana anu jumlahna pasti ribuan. Teu nanaon. Anu penting mah jumlah pasukan anu ngobrot ka si talaga jumlahna ngurangan. Cek pikir Ginggi bari masih keneh bebelesatan jeung luak liuk ka saban tempat. Akhirna Ginggi manggihan balad sagara herang di hiji tempat anu rada nyalingker sabab kahieuman ku tutuwuhan. Ngan anu manehna heran, balad sagara herang teh galituk di ditu di dieu gempar teu walakaya. Jumlahna aya kana ratusan patulayah jeung sawareh silih tindihan. Kunaon ieu bet galempar kieu? Nah keur hees atawa modar karacunan? Cek pikir Ginggi teu beak-beak nyarasa heran. Atuh pikeun nyacapkeun rasa panasaran. Sababaraha urang anu keur ting jarongkeng teh dipariksa hiji-hiji. Eueuh babagian awak anu cecel anu bocel. Teu geuneuk-geuneuk acan sumawona make boborot guyang getih mah. Jeung maranehna oge deui henteu paeh da ngap-ngapan masih keneh karampa. Ieu ratus-ratus jalma anu galempar patulayah tapi teu paeh jeung teu tatuparna teh ukur netelakeun yen maranehna geus digawean ku jalma anu sakti. Ratus-ratus balad sagara herang patulayah teu eling-eling sabab urat nadina kaganggu jiga nama kabehanana diserang ku elmu totok. Kacip tak curugna bakal katarajang incok balukar haben notok urat getih ratusan jalma. Cek pikir Ginggi rupa-rupa pakarang seukeut pasolengkrah di ditu di dieu ukur netelakeun kabeh senjata teu kungsi digunakeun. Tapi saha kira-kira anu boga pola hade jiga kieu? Cek pikir Ginggi deui. Lamun mah Ginggi adigung sombong boga rasa kaagul da anu sakti anu ngalawan karaman anu ayeuna deuk baruntak ka nagara mah kakaramanehna sorangan. Jalma bedas sejena mah da kalah jarahat nya model Ki Banaspati, Ki Baguseta atawa Ki Sunda Sembawa anu ayeuna keur mingpin pasukan sagara herang. Nya sahanya atuh alis Ginggi kerung harita teh. Ngan bae manehna henteu kadalon-dalon haben mikiran masalah anu hese kajawabna. Sabab ayeuna kudu leuwih museur mikiran kumaha carana nyengker perang badag di ieu tempat sangkan korban jiwa teu pati rohaka. Tur ari mikirna geus kitu mangan belesat deui Ginggi teh bebelesatan muru patempatan sejena. Ngan deui saban anjog ka tempat anu bisa dipake panyumputan saban nya kitu manggihan jalma patulayah ngan kabeh oge henteu palastra. Bener euy.
hade pisan ieu jalma teh. Hate ginggi harete muji, lain muji kana kasaktianana, da manehna oge lamun niat mah bisa jeung babari pisan. Ngan anu ginggi muji teh ieu jalma pasti hade, henteu jahat, henteu bengis. Sabab apanan ari kangaranan kamusuh mah kalolobaanana pan kudu maehan. Da kitu geuning palanggeran dina ilmu peperangan mah maehan atawa dipaehan. Bareto oge Ki Darma sawaktu jadi perwira karajaan palanggeranana kitu. Nu matak Ki Darma mah nyiptakeun hiji ilmu yen ceuk Ki Darma mah sakumna urat nadi lawan teh dimimiti indung suku tepikeun ka mun-munan diimetan disuprih jeung diala jalan pipaeheunana. Lamun urang ngintip dampal sukuna nyerang urat nadina dina cingir atawa dina indung sukuna kudu diteangan urat pipaeheunana geus puguh ari ngintip embun-embunana nama. Ceuk Ki Darma harita ginggi oge ngalap ilmu maehan jiga kitu. Ngan bae sifatna ukur puraga tambah kadengda asal ulah dicarekan ku anu jadi guru. Da sanggeus maher macan sakali-kali acan digunakeunana teh. Tapi ari ngagunakeun jurus mateuhan urat nadi nya urat nadi mah teu dipiceun ku ginggi teh ngan lamun mah dipraktekeun nya eta kumaha cara mateuhan lawan tapi diusahakeun bari jeung henteu nyilakakeun lawanna. Jurus-jurus anu ditembongkeun ku eta jalma anu nyaho saha manehna teh nyaeta jurus mateuhan lawan tapi kateu binasa. Keun we heula hayang nyaho saha-saha nama ngan anu eces aing bunga asa kabantuan ceuk pikir ginggi deui bari belesat ninggalkeun deui eta tempat ngan beuki ngadeuketan wewengkon Talagarena Mahawijaya beuki loba jalma anu patulayah alatan kapiyuhan kabehanana balad di sagara herang. Hati ginggi longsong harapan manehna yen ulah aya korban nyawa sugan kacumponan cenah ngan asa can lila boga harapan sarupa kitu lapat-lapat ku manehna kadenge sora anu surak ambal-ambalan malah tekung silila kadenge jerit jeung dengek di anu nandangan kanyeri. Teu mikir panjang belesat ada teh ginggi ngebelesat muru Talagarena Mahawijaya beuki deukeut ka eta tempat beuki kadenge sora anu handaruan malah ayeuna mah paslang jeung trong-trangna sora gobang di aradu. Para wargi mitra kaum dangu sadayana sekedap urang rehat heula nya aturan ka sadayana anu dina dangat ayeuna nuju manco dina channel dongeng Mang Aa nuju ngabandungan dongeng sareupna di pajajaran. Mudah-mudahan ieu dongeng katampi kalayan kabingahan janten landung pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Haturan ka Payayan Sopyan kumaha daramang sadayana. Ka Mamah El Hatman ka channel Sancai Damai oge ka Teh Lila Sukaesih nya aturan nuju ngadangukeun Pak Nana Samsudin oge kumaha daramang. Ka channel Perniagaan Supi lajeng ka Teh Rita Ersih oge ka urang Majalaya Ibun ya ka Teh Nurul Restu Pauziah aturan nuju ngadangukeun. Ibu Dokter Yulinda Belia oge aturan Teh Enji di Banten oge Kang Setia Budi nuju ngadangukeun. Pak Edrus kumaha daramang oge Pak Jaki Mubarok di Jakarta Teh Hotimah. Pak Kanu di Meikarta aturan nuju ngadangukeun. Pak Ali Alun Pak Ayep Karsim di Cimenyan oge Teh Tami Malihah
Pak Prabu Arjuna Pandang Awaludin di Kampung Sukamanah Cikampeknya, Pak Odo Mulyana uli jeung ngadangukeun oge Pak Agus Somantri di Garut. Nu sanesna mah dikumkeun we nya ka sadayana anu masih keneh ngupingkeun ngadangukeun ieu dongeng. Mudah-mudahan ieu dongeng ti Mang Aa nu judulna sareupna di Pajajaran katampi kalayan kabingahan oge janten landong pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga urang sami-sami teraskeun deui ieu dongengna. Teu mikir panjang belesat dinggi ngabelesat muru Talaga Rena Mahawijaya. Beki deukeut kaeta tempat beki kadenge sora anu handaruan. Malah ayeuna mah paslang jeung trong-trangna sora gobang di aradu. Aduh, aya begalan pati di Talaga Rena, ceuk pikir Ginggi bari hate ngageter. Ginggi jadi inget deui kana surat rusiah anu dibikeun ku Ki Jaya Perbangsa teh. Mangsa ibun di Talaga Rena Mahawijaya. Nya eta teh sandi pikeun ngajorag raja anu keur ngayakeun upacara mandi suci di Talaga Rena Mahawijaya. Awak Gingginya bebelesatannya bari luncatan jika mencek keur lumpat. Nya ku hayangna gancang tepi ka sisi talaga. Barang tepi nyawe di dinya keur aya begalan pati. Nu keur begalan pati teh di antarana sasama patih karajaan. Ginggi geus bisa ngajudi yen anu keur begalan pati teh kabehanana oge para papatih karajaan. Ngan bedana aya nu dibiluk anu baruntak jeung aya anu satia karaja. Ki Sunda Sembawa ayeuna geus muka kedokna ku sorangan sabab kabireungeuh dina tonggong kudana mena keur hohoaknya campah raja jeung nitah balad-baladna sangkan bisa maehan raja sagancangna. Pertempuran geus lumangsung di ditu di dieu, para wanita ting darengek ting jarerit. Kumaha teu rek kitu manehna teh disasat keur aya di tengah talaga ada upacara mandi suci acan lekasan. Ngan bae maranehna teu bisa kudu lumpat ka mana sabab di sabeureun talaga di saban sisi keur aya anu tarung. Lamun maranehna ngojay muru ka sisi sarua jeung mapag mamala, kaayaan hari teh beuki kacau sabab rakyat anu tadina ukur lalajo jadi milu ting jarerit. Ngan tina sakitu rakyat aya rakyat sejen anu ngalugas bedog tur gawena nigasan awak sasama rakyat. Di dieu ge kajadian rongkah jeung mata ketir ari sababna rakyat biasa anu niat tadina ukur hayang nyaksian upacara mandi suci mah kalolobaanana lain tukang jogol. Nu matak balukarna loba rakyat anu teu tuah teu dosa jeung teu nyaho nanaon ujug-ujug palastra ditarajang ku seukeutna bedog. Ari geus kitu mah Ginggi jadi sarua salah. Di tengah-tengah kacauan sarupa kieu manehna kudu nang tayungan saha? Ginggi reuwas lain bobohongan sabab di jauhna ge deui ting belesat ratus-ratus jamparing kabeh ditujulkeun ka tengah talaga. Malah geus aya sababaraha urang anu awakna katiru ku jamparing anu jara di korban lolobana para awewe awakna tingarambang di luhur cai. Getih ulaweran talaga ge robah jadi beureum. Tangtu tujuanana mah panarajang ratus-ratus jamparing atawa panah teh ditujulkeun ka raja katut kula wedetna anu harita keur aya di tengah talaga. Sababaraha jamparing aya anu ngarah-ngarah kana awak raja ngan bae raja tapis mengparkeunana. Sagoreng-gorengna raja ari elmu bitotama mah boga. Beres serangan panah kadenge anu surak ambal-ambalan ieu mah sabubuhan jalma
anu samagreng ku pakarang seukeut ti mimiti bedog tepi ka gobang, ti mimiti trisula tepi ka bandring, ti mimiti cangkalak tepi ka ketepel. Kabeh niatna muru talaga ngan di tengah jalan dipapag ku barisan prajurit Pakuan. Atuh geus hese disinglar ger harita keneh kajadian deui pegalan pati anu leuwih rongkah. Sora anu hohoak paselang jeung anu ting jerit alatan awakna kabeunangan. Sabubuhan jalma laluncatan muru tengah talaga bari marakel gobang jeung tumbak. Ki Sunda Sembawa turun tina kudana manehna ngabar-ngabar keris bari luncat ka tengah talaga. Mireungeuh kitu Ginggi sarua eudek milu luncat ka tengah ngan hanyakal kaburu dipegat ku sabuburuhan prajurit anu gogorowokan. Tewak, tewak, oi si Ginggi tewak, tah murid si Dharma tewak. Oh, tewak, oi, paehan, paehan. Hati Ginggi medengkel. Tarekah manehna hayang nang tayungan kasalamatan raja jeung kulawadetna jadi kaganggu ku urusan anu teu perlu jiga kieu. Anu ting corowok ngancam-ngancam manehna teh naha prajurit anu bilu ka Ki Sunda Sembawa atawa anu satia ka raja. Tapi darek nu kitu nu kieu oge sababadarna mah sarua bae. Boh pihak raja, boh pihak anu baruntak geus nganggap Ginggi teh musuh maranehanana. Tarekah Ginggi dina rek nyalametkeun raja oge malah beuki berat sabab ayeuna manehna dikepung ku 12 perwira Pakuan anu satia ka raja. Paehan si Ginggi, ceuk salah saurang perwira Pakuan bari ngacungkeun trisula. Atuh balukarna Ginggi diasreg rupa-rupa senjata, aya anu nyalodorkeun tumbak jeung trisula kana beuheutna tur kapaksa perlu dicingcetkeun. Basa ti kenca jeung katuhu aya pedang rek niru ka awakna, kapaksa kumaha dipapag, nu hiji dibabuk ku dampaleungeun tepikeun ngacleng nanceb dina dahan kai anu jauh, ari pedang anu hiji deui tosna para wargi mitra kaum dangu sadayana parantos saeb cag urang tunda heula ieu dongeng sareupna di Pajajaran dina seri anu ka-77 ieu insyaallah nuju rame nanya urang teraskeun deui dina seri-seri anu salajengna sakitu nu tiasa kapihatur hapunten nu kasuhun nu dijengkantun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.